Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis 11 September 2025 dina suratul Hijr ayat ka 73 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La amruka jeung sanyana ari umur anjeun Muhammad saur Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad anu pinuh ku barokah, pinuh ku kasayan, saban waktu saban menit teu lilen ibadah ka Gusti Allah. Eta Kangjeng Nabi Muhammad mah umurna teh efektif teu aya kapikeun sadetik oge eta dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Janten sadayana oge tuang leueutna sareng itu ieu nage seja ibadah ka Allah sanes sia-sia. Tah eta umur Kangjeng Rasul. Atuh insyaallah urang hoyong nurutan saalit-aliteun ulah lagiah wungku ulah sia-sia sadayana. Saterasna. Innahum sanyana ari hum itu jalma-jalma saha nyaeta kaum Nabi Lut di kota Sodom. Lafi benar-benar atau sungguh dina kaayaan sakratihim seperti jelema anu keur mabok him itu jama-jama. Mabok da lalaki bogoh ka lalaki aneh pan eta mah mabok nu kitu mah teu eling. Ya mahuna terombang-ambing dina kabingungan. Saterasna. Allah murka ningali jalma kitu. Ningali maranehanana bendu Allah margi keluar tina aturan Allah. Pa akhodathum mangka ditimpakeun hum ka itu jama-jama kaum Sodom umatna Nabi Lut waktu sarita soihatul ku suara anu menggelegar musyriqina dina waktu syarak, dina waktu subuh, dina waktu mencorong panon poe. Ngageleger suara gede tarik kacidas suara mata kreuasna saatosna Nabi Lut sareng kaumna anu saloleh arangkat dina waktu wengi enjing-enjing ngageleger aya bencana. Faja'alna mangka dijadikeun ku kami saur Allah aliyaha kana eta permukaan bumi negeri Sodom anu ti belah luhur ali safilaha kana belahanap jadi tanahna dibalikeun imahna dibalikeun kabeh nu aya di luhur jadi pindah ka handap jadi seperti tanah kosong anu teu aya penghunian we da teu aya bumi da tos dibalik tanah lagi ke belah handap ieu teh benar-benar terjadi sanes hayalan ieu teh benar-benar sanes berita hoak bener ayana margi ieu diayakeunana dina Quran. Saterasna wa amtorna jeung dihujanan ku kami alaihim ka itu maranehanana kaum Lut di kota Sodom di Suria hijarotan ku hujan batu geus dibalikeun teh dihujanan ku batu bari suara nu ngageleger teh min sijilin tina taneuh campur batu anu teu as kacida. Inna fi dzalika sanyana dina eta kajadian la ayatin bener-bener yakin ayat tanda-tanda lil mutawassimina pikeun jalma-jalma anu boga pamikiran anu nempo kana kajadian di mana di negeri Sodom waktu sarita jalma nu berpikir mah jadi tanda-tanda kekuasaan Allah urang kedah sieun tina eta kajadian seperti kitu. Wa innaha sanyana ariha eta kota Sodom labis sabilin eta teh aya di tepi jalan mukimin anu nangtung tapi ayeuna katingali sejarahna. Jadi eta kota Sodom teh aya di sisi jalan atulah katingali kudu ngaliliwat terjadi ti waktu sarita duik ayeuna jadi prasasti sejarah yen benar-benar terjadi waktu sarita. Inna fi dzalika sanyana ari itu kejadian
la ayatil lil mukminina eta teh satu tanda-tanda yakin tanda-tanda ti Allah pikeun jalma-jalma lil mukminina ka jalma-jalma anu iman. Anu teu iman mah teu hayong terang sabodo teuing ngan anu iman mah tangtuna jadi tanda-tanda kekuasaan Allah pikeun iktibar jang urang sadayana kahade ulah ngalanggar aturan Allah bisi ditimpakeun ku Allah kiamat sugro nyata kiamat kanggo pribadi urang tegasna ancaman ti Allah mah pasti terjadi kudu sieun ku Allah kudu sieun tina benduna Allah hayu urang ngalaksan parentahna Allah anu mana parentahna Allah teh eta teh matak nikmat dajang urang-urang keneh hasilna mah sakalimat dua kalimat mugi aya manfaatna insyaallah enjing patepang deui dina waktu sareng gelombang anu sami mugi urang sadayana dipaparingan umur panjang bersehat kalian tiasa ibadah tiasa taat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung naon anu diparintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala barakallahu li wa lakum sadaqallahul adzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.